keluarga Lita, acara salajengna Dongeng Sunda Mang Barna di 80,8 Lita FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang neraskeun hanca garapan dongeng Mang Barna anu katunda dina carita kalayan judul asal usul Raja Kelong. Ieu dongeng teh karangan Mang Giok. Dinten ayeuna mitra seri anu kaopat upami telepat mah parantos sugi ka dieu ye. Hormat turgis ku pangadiwasa manehna nu sanggup ngulinkeun cai menjadi mangrupa pakarang nu kacida nepi kadinya sageun hanja teh mangga nyangakeun sok kabarayun sadayana. Salah satu anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mata yang sehat. Sebagai wujud rasa syukur, jagalah kesehatan mata Anda agar sesuai fungsinya dengan baik dan terhindar dari gangguan fungsi mata karena faktor usia, radiasi, atau polusi udara. Kini telah hadir Herbal BM, terbuat dari bahan alami, berkhasiat mengatasi berbagai keluhan mata, seperti mata minus, mata plus, katarak, buta, dan gangguan mata lainnya. Herbal BM berfungsi sebagai antibiotik alami, dapat menurunkan tekanan darah, serta meningkatkan sistem imun dalam tubuh. Banyak orang telah merasakan manfaat Herbal BM. Penyakit mata yang diderita, alhamdulillah, mengalami kesembuhan dengan izin Allah. Website kami www.obatmataherbal.com. Herbal BM dapat dibeli di Teras Lita, Jalan Budi 42 Bandung, telepon 022-663-4492. Herbal BM, solusi kesehatan mata keluarga Anda. Masih balayar dina alitan Megabodas. Angin tetep ngaguruh, sora-sora sato peuting munguh raeng patemalan, mapaesan simpena peuting nu beuki jembling tur tiseun. Muriding bulu punuk ratna inten muriding, basa ningal mata kidamar wulung nu liar pinuh ku hawa nafsu. Ratna inten unur-unuran, karasa sakujur awakna pating sariak jadi bulan-bulanan. Mata kidamar wulung nu upuy apai, lir ramo-ramo leungin anu ngarangsadan sakujur awak. Ret ratna inten kaki rangga denawa, ngaling ngirik canggung gede lir butanya asab. Kaciri beungeutna kaku lir daya gedihan, kiritanana rami jud gawas kedok rautane. Samar-samar ratna inten inget mangsa pangantenan. Memang manehna kungsi ningali ka ieu jalma, ingat kana tangtunganana nu memang ngaling ngirik leuwih ti misti, ngan bae harita mah teu pati nyidik-nyidik. Ongkoh mangsa harita hatena keur kalimpudan ku kabagjahan nu pohara.
Den rada langkung sae salira bonggo ganen. Sikap jeung carita anjeun bila marukur guyon jeung nyingsieunan bungkulnen. Panyadaana nama mustahil. Inyana ngalakukeun naon-naon nu diomongkeunana bieunen. Sudi leuwih hade lepaskeun kuring. Kirangga denawa ukur gogodeg. Sabalikna Kidamar Wulung siri deui wae mending agak-gak bangun anu bunga. Teraskeun dongengna mitra. Jolad-jolad beuki ngadeukeutan. Ngadeukeutan unur-unuran ka ciri awakna ngaleper. Lir beurit nu geus leulis beakeun tanaga. Ngan samemeh Kidamar Wulung ngayakeun tindakan nu teu munasabah. Ngadadak Kirangga denawa bagerak manten. Sajorelat geus manggul ratna inden. Mekontan kaget bari adug-adugan. Sukuna totocer hayang leupas tapi nu dibadugna ongko-ongko ngagedig bae bangunna teh teu karasain naon-naon. Ningali kitu Kidamar Wulung siri ngagagak. Majan kitu hatena mah hareneg sabab teu bisa ngicip-ngicip anu geulis. Nyoba-nyoba anu lenyang pikabitaheun. Manehna ukur wasa neureuy ciduh bari mureleng kanu keur dipanggul. Utamana kanu kokolenyayan lebah samping anu nyingsat. Najan manehna boga hasrat kuat hayang kanu geulis, tapi hareupeun Kirangga denawa mah manehna teu wani kurang ajar. Sadar ku kakuatanana ieu jalma nu rosa kacida. Baheula wae can ngulik tanaga lapisan geus mampu marieuskeun beung muning. Atuh komo ayeuna nu geus kahot ngulik kakuatan tanaga lapisan geus teu kudu dicaturkeun deui kumaha kahebatanana. Ditongoh kadenge sada anu ayeuh-ayeuhan. Malah katemong aya nu hibar dibarengan ku Haseup jeung si lalatu anu pating jorelat ka Jomandar. Hate ratna inden beuki ketar-ketir ras inget kanu jadi salakina teuing kumaha nasibna. Boa kiwari keur pada ngepung bari pada numbak kada manah lir ka sato bangsa celeng atawa begu. Malah boa teu mustahil kiwari geus ngalungsar jadi banusan dina kaayaan awak nu pinuh ku panah jeung tumbak. Bener bae di puncak pasir, sang purohita kerajaan geus hasil nundukeun Angka Wijaya. Nu katemong pada ngariung bari kadua leungeunna geus diborogod dikatukangkeun. Teu jauh tidinya Haseup masih keneh ngelun kaluar tina bangke imah nu geus jadi lebu urut di duru. Ningali kitu lain deui sedihna nyiratna inden. Hatena ngarakacak ras ku nasibna sakula warga wa teu mustahil moal lila deui ge perlaya dina tihang
gandungan saperti nutumiba kakulawarga nah burongan sejena najan tetuah teu dosa keukeuh tamat riwayatna dina tihang gandungan. Di tebeh wetan balebat geus hibar ngagalur mangrupa garis-garis kaemasan. Pedut gunung geus lila turun hawa tiris munguh mata kabulusan. Brai-brai caang sasatoan beki gandeng di sarada boh nu gedena boh nu leutikna. Pating kalaper pating harat colok dina dahan-dahan tatangkalan ngadeun ngicis jangjang siga nu bunga sabab sakedeung deui sang Batara Surya baris medal. Nyaangan buana panca tengah mancen gawe luyu jeung alam nu geus diguratkeun ku Sang Hyang Widi. Bareng jeung maletekna panonpoe di tebeh wetan, bral pasukan kerajaan Sunda teh miang dipimpin ku Sang Purohita katut opat senapatina. Sedengkeun babandang pada ngagiringkeun ku barisan prajurit nu ngarasa bunga jeung lugina dumeh geus bisa ngajalankeun tugas ti Sang Prabu Langlang Bumi. Masih sasarangan sareng dongeng Sunda Mangbarna di 80,8 Lita FM. Mitra kaum dangu, sapaparat jalan tiap lemur atawa padesan, pareng kaliwatan teu wudu raruaseunana, inggis ku bisi rempan kusugan eta pasukan Sunda nu sakitu samakta ku pakarangna teh ujug-ujug ngaganggu maranehna. Saperti nu geus-geus pasukan kerajaan nu biasa abding-abdingan kudalih keamanan teh dina kanyataanana mah ukur ngaganggu bari meres rakyat ku alesan-alesan kanagaraan. Ngan tetela sakali ieu mah naon anu dipikah hariwang teh teu ngabukti. Aleutan prajurit Sunda keukeuh noyod teluak liuk sumawona sumpang simpang komo tepikeun ka ngaganggu mah. Kira wanci manceran kakara rombongan teh reureuh heula di hiji tempat di salah sahiji lengkob pasir nu iuh
ku tatangkalan jeung kalemengna tonggong pasir. Teu aneh, hawana tiis, matak seger kana awak, nu keur meujeuhna cipruk ku kesang. Saenggeus murak bekel tu rada rineh, kakara Ki Damar Wulung mimiti muka obrolan. Nu tangtuna bae oge nu aya patula patalina jeung 5 denawa nu kungsi megatan maranehna dea. Kumaha pandena eta makhluk deh, Senapati? Jarangkung ageung eyang. Ye Kang Rangga Denawa tas kirang kumaha ageungna, tapi upami dibanding sareng eta 5 makhluk masih tangeh jauh. Walon Ki Damar Wulung ditungtungan ku ngareret ka baturna. Sang Raga Suci ungut-ungutan. Urang tinggal dina Enteng Lopian. Kitu cek Sang Raga Suci. Bari ngadadak dina dampal panangana muncul Enteng Lopian meh sagede tatampah. Kaduar dina jaringan kulit antara ramo-ramo leungina tanpa ngaluarkeun getih jeung suara. Opat Senapati teu wani ngaromong deui. Geus teu heran ningal nu model kitu teh. Ugo lain sakali 2 kali nyana ngaluarkeun eta barang. Pang-pangna mah nalika Sang Raga Suci nuju masamoan di karaton. Sok sering inyana nemongkeun Enteng upama Sang Prabu nanyakeun naon rupa kahemengan nu dianggapna sok poekeun. Saperti waktu harita cenah Enteng Lopian nu dipibanda ku Sang Raga Suci kawentar Enteng nomor 1 jeung pangsaktina. Sabab eta Enteng geus mampuh ningal kahirupan kasang tukang jalma anu geus kaliwat. Lain mangrupa kalemeng jeung gambarna wunggul, tapi geus bisa bergerak teu beda ti gambaran nyata bae. Rai ngaradak eta kaca Lopian teh caang. Mimiti ukur cahaya bodas biasa, tapi teu lila ngagebrai. Latar bumi pahla Sang Raga Suci nodelkeun deui curugna di tengah-tengah eta kaca. Malah ayeuna mah diutek-utek sagala siga curat coret ngawangun aksara. Lamun ayeuna mah panginten Yang Mitra ngange layar sentuh teh ada. Keur kitu we diutek-utek ke curug. Tah dina zaman kiwari mah sadayana ngagaraduhan gambar Lopian teh. Nya, malah eta gambar Lopian teh ku ayeuna mah ku zaman modern biasanya rios jarak tebih. Nya, doh atuh gambarna katingali kantu noele ku curug. Zaman ayeuna eta baheula mah dina gambar Lopian. Ayeuna mah tukang cincau, pagawe kantor, tukang dagang, nya, barudak sakola. Mohon ngagaraduhan gambar Lopian gini. Kitu we dipocel atau napi disentuh teh ya. Kitu beulnya Sageng. Marukana tu zaman geus robah Mitra. Mohon. Terus ayeuna mah prah sadayana ngarange nu kalalitu teh. Ngagaraduhan gambar Lopian di dunia maya. Tuh ayeuna mah
Waharanya be atuh anu satuluina eta gambar lopian teh dipencet ngadadak rupa-rupa aksara pilih genti naremongan warnana hejo caang datang ini tekanyahoan tepikeun ka ngadadak curug sang resi teh nodel hiji aksara disusul kumunculna hiji tangtungan denawa. Dah gini, kapangi, Saur sang raga suci. coba ku andi ka tingali. Nyahayu nu kamari magatan anyun nuan teh. Bari ngasongkeun enteng lopian kaki damar wulung. Tesirikna dirontok eta lopian ditampanan. Malah anggada seta jeung Durgalapati ge mani paboro-boro hayang ningali. Geus puguh kirangga denawa nu aya gigireun ti damar wulung. Tesirikna bolotot hayang sidik. Biasana ninggal sang raga suci matakeun barang pusaka teh cukup ti kaanggangan nalika di karaton mah. Ayeuna dibere kasempatan kitu tangtu bae teu sirikna paboro-boro pinuh ku kapanasaran. Laras pisan eyang. Yo nu kamari deh. Laras pisan. Ceuk Ki Damar Wulung. Coba ka dieu. Urang tingali leuwih jero. Sarerea ngarenghap narik napas jero. Jep pikeun sawatara kedapan jarembe sang raga suci kunyam-kunyem. Saterusna Ki Damar Wulung katut nu sejena teu wani ganggu deui. Tepikeun ka srangenge manceran kakara. Sang raga suci ngajakan deui lumampah. Nyatana neruskeun lalampahanana mulang ka kota raja. Pikeun nyorangna tangtuna oge merlukeun waktu moal kurang ti 2 poean deui. Beral sarerea miang Anggawijaya katut bojona pada ngagiringkeun deui. Muru ka kota raja sejadi jagrageun ka Sang Prabu Langlang Bumi. Sapaparat jalan Anggawijaya teu loba pamolah. Sokomo Ratna Inten nu jadi bojona. Gawena ukur ngeluk tungkul bari pamuluna alumuyung. Nandakeun hatena nu keur liwung gandrung sungkawaning mana. Manehna ingat wae kana ucapan sang raga suci. Yen sabangsa gana purasa upama kakuatanana geus barijil tina ragana. Nandakeun yen eta gana purusa teh geus binasa. Tayeu nu matak Ratna Inten jadi nguyung deh. Ingis ku bisi remban gusugan. Sagala ucapan sang raga suci deh jadi kanyataan.
ningali pamulu bojona anu nguyung. Angka Wijaya teu bisa magar kumaha. Onggoh dirina sorangan keur aya dina kaayaan di Borogod. Ukur kadua suku nawe nu bisa laluasa bagerak teh. Najan kitu, ari jejeroanana mah sarua galecok. Ngupat nasib jeung kaayaan nu kiwari keur karanapan ku dirina. Kirawanci sariak layung, rombongan hanyog ka hiji karajaan leutik. Eta karajaan teh ayana di hiji suku gunung. Katelahna Giling Wesi, masih ngaratukeun ka Sundapura. Najan teu gede tapi sakurilingna geus dipager ku kai-kai jangkung. Sarta kaca-kacana geus dipantoan make papan jati nu kacida kanelna. Jadi mun aya pihak musuh nu rek narajang teh kudu hese capek ngarubuhkeunana. Kocap di luhureun garduh jangkung ningali aya alitan nu cukup gede daratang kontan 5 gulang-gulang tinggarebeg. 2 di antarana gentak aya nu turun. Turuy mele laporan nyatana kapapatih di eta nagri. Teu wudu. Kageteunana basa nampa eta laporan teh. Gentak nyiapkeun wadia balad pikeun ngajaga sagala kamungkinan. Urang karaton sina caricing. Manehna sorangan ngiangkeun 2 utusan pikeun ngabageakeun nu daratang. Kakara si utusan bungah-bungangang demi apal saha nu datang teh. Sokomo dipingpin langsung kusang purohita kerajaan. Gentak maranehna mulang deui secamere laporan yen nu datang teh pasukan Sunda nu rek ngadon reureuh bari mawa buronan. Antukna pasukan sang purohita dibagiakeun kalayan bisuguhan. Sabalikna Angka Wijaya katut Ratna Inten dijebloskeun heula ka hiji panjara nu aya di wetaneun karaton. Nu panjagaanana kekep kacida. Panjara nu biasana ukur dijaraga ku 5 urang paling banter 7 urang teh harita mah aya kana 20 urangna prajuritna teh. Angka Wijaya katut Ratna Inten ngahaja disakamarkeun. Sakuriling bunggingna ditemok. Ukur hareupna wae nu henteu teh tapi gegantina sarig-sig beusi nu kacida kuatna. Di jero kamar aya dipan reot ditilaman samak tina daun pandan. Didinya Ratna Inten diuk. Sedangkan Angka Wijaya ngajanteng bari sakapeung ulak-ilik kasabudeureun eta panjara. Uteukna teu oleh mikir kumaha carana sangkan dirina bisa lolos bareng jeung nu jadi pamajikanana. Ret kaluhur katela sarua disarig-sig. Najannya kaituna mah ukur para biasa. Ret deui kahanap munguh matak hanyelu. Sabab danuh geus teuas bari diawur batu-batu cadas sagagede sirah kolot. Barang keur kitu kadenge Nyi Ratna Inten humarurung. Atuh Angka Wijaya ngagebeg basa kadenge bojona humarurung teh bari nyekelan beuteungna. Kunaon rai? Nah ini karaos. Si Utun tatajong mani tarik. Angka Wijaya diuk. Beuteung pamajikanana diusap-usap. Bari cacarita ditujukeun ka si Utun inyi. Tenang Kasep. Hidep ulah salempang.
urang sarerea pasti bakal salamet. Pokna si Utun jiga nu ngarti terus cicing teu motah siga tadi. Kumaha kaayaan salira Rai? Abdi teh kunaon-naon mung bae. Mung bae naon mung? Terus terang abdi emut ka Rama Jala Ujug. Duka kumaha nasibna? Mugia Rai masing tenang. Guriang 7 nu kaluar dina gua Garba Rama Salira ukur 5. Hartosna Rama Jala Ujung teu kunaon-naon. Nanging abdi teu oleh hariwang Kang. Saprak inyana jantan babandang pihak kerajaan. Panen sidik inyana terus dikerem di jero beuteung bumi. Angka Wijaya ngarahuh bari ngusap-ngusap buuk pamajikanana. Hampura Akang, Rai. Ieu sakabehna gara-gara Akang. Lamun segaharita Akang tumut kana papatah Eyang Rama Jala Ujug. Moal meureun urang teh ngarenapan hal sarupa kieu. Sarta anjeunna oge moal kalibet kana ieu perkara nengnong jodi-jodi cager. Pohara mitra hanya akal kabujeng nengnong dugi ka dieu heula. Carios anu judulna Asal Usul Raja Kelong karangan Mang Giok. Rupina insyaallah enjing urang teraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga.